A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa lil baitil kiram. Wa ila hadrati khususan Nabiullah Hidir alaihi salam Balyan bin Malkan wa ila hadrati khususan Sultan Aulia Syekhuna Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirr. Wa ila hadrati khususan Syekh Salim bin Syamir al-Hadrami wa ila hadrati khususan Syekh Nawawi bin Umar Tanara Banten wa ila hadrati khususan Syekh Khalil Bangkalan Madura wa ila hadrati khususan hadrati Syekh Yahya Jasim Masyad wa khususan Yahya Ahmad Faqih wa khususan Jalani radhiyallahu anhum wa qarallahu dunubahum usulihim wa furu'ihim bil barakati umul Quran al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wapil hadisi sarang diterangkan dina hiji hadis inna likulin nabiyyin sanyanyana eta tetep kasaban-saban nabi aba ari rama asobati nasobah yantamuna anu ngabasakeun kabeh ilaiha kana asobah ila walada angin putra Fatimata putra Siti Fatimah pana waliyuhum maka ari kaula waliyuhum eta walina putra Fatimah wa asobatuhum sareng asobahna putra Fatimah wahum sareng ari walad putra Siti Fatimah itrati eta turunan kaula khuliyaku anu didamel ya putrana Siti Fatimah mintinati tina iga non tete iga iga pokasan kaula cenah wailun ari kacilakaan lil mukadzibina eta pikeun anu ngabarhong bipadlihim kana kaunggulanana turunan kaula man ahabahum man sahasaning jalma ahabahum anu mika cinta ieu jalma ahabahu ka ieu turunan kaula ahabahu man saning jalma ahabahum anu mika cinta ieu jalma-jalma katurunan kaula ahabahu maka mika cinta ka eta jalma Allah Gusti Allah taala wa man abghadahum sareng sasa jalma anu ngaijid mika ngewa ka keluarga kaula abghadahu maka bakal mika ngewa ka eta jalma saallah Gusti Allah taala. Sur kamari masalah para nabi ning kamarinya. Kamari nabi teh aya anu ti Suryani. Edanya opatan ninganan kamari. Jadi lompat kana bahasa Suryani paling pertaranya ge. Sarang dina sapalina hadis mah cenah ninganannya itu para nabi ge gaduh rama ya diantara meureun teu gaduh rama mah Nabi Isa, Nabi Ujair, Nabi Adam teu gaduh ibu rama Nabi Adam. Itu Nabi Ujair aya Nabi Ujair. Nabi Ujair seperti Nabi Isa, mata dianggap Tuhan ku orang-orang Yahudi.
itu non Kangjeng Nabi mati Siti Fatimah putrana cara oge Sayyidina Ali dan eta turunan-turunan Kangjeng Nabi cenah eta ada Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain gitu. Urang wajib mika cinta katurunan Kangjeng Nabi. Taksal Kangjeng Rasul man ahabahum sahajal manupika cinta katurunan kaula ahabahullahu ta'ala itu maka bakal mika cinta kaita jalma saha Gusti Allah bakal mika cinta ka jalma-jalma anu mika cinta karena turunan Kangjeng Rasul. Anu mana turunan Kangjeng Rasul dah tuh apal gitu. Ku ayana teh apalna eta jelasna mika cinta masa kabeh jalma gitu. Ngahormati, ngahargai gitu. Reka nu wawuh, reka nu teu wawuh. Saling hormati, erek kamusuh oge teh naon kamusuh alus kamusuh ge. Jadi kita teu musuhan berarti kan eta. Lah ieu mah beda partai amok. Pernah beda paham amok jadi ngamusuh ulah urang mah. Kan masalah pemahaman marek beda rek teh hege masing-masing nah. Beda pendapat. Beda pendapat jadi memusuhan ulah. Ya, masalah pendapat pada masing-masing boga sirah. Setiap boga sirah berarti boga pikiran, aya pikiran, setiap aya pikiran berarti bakal beda si pikiranna teh. Ku bedana eta ulah nu jadi ngamusuh. Pada naon, pada beda pendapat. Wah, eta. Wayana beda pendapat eta nepi ka dicirian. Tara dibejaan, tara diajak-ajak, tara itu ya itu sanes ajaran Kangjeng Nabi anu kitu mah. Da ajaran Kangjeng Nabi mah entong neuteuli. Gitu. Yang situ mah beda we pendapat kan bae so. Justru jadi bervariasi hirup teh. Ngahiji we jalma jeung nu beda pendapat tang-tang bakal mentalna bakal kuat. Nanti naon? Terus bersaing. Gitu. Bakal kuat. Kumaha cenah lamun mika ngewa katurunan Kangjeng Nabi? Waman abghadahum abghadahullahu ta'ala. Waman jeung sajalma anu mika ijid katurunan Kangjeng Nabi abghadahu maka bakal mika ijid ka eta jalma saha Allah Gusti Allah. Jadi lamun ijid katurunan Kangjeng Nabi maka Allah bakal ijid ka urang. Takut teu apalna eta urang saling menghormati. Tong teu puguh-puguh ngewa. Ulah, urang kudu gede kanyaan. Gitu, kasaha wae oge. Oh, da mah beda partai. Nah. Ya rasanya gitu. Waladi jeung waladin nafsi jeung ari ruh kaula biadihi eta aya dina kakawasaan Allah laya boghadu ente pati-pati mika izin ahlal baiti ka ahli bait ahadun sahiji jalma sahadun hiji jalma ila katabahullahu pinnar angin ngagebruskeun kaehu kaeta jalma sa Allah Gusti Allah pinari kana di neraka wa fi sarana dina hadis an Umar radhiyallahu anhu. Jadi lamun izin ngewa katurunan Kangjeng Nabi maka bakal dicatat atau digebruskeun ku Allah kana neraka.
Mata ku aya henteu apal mana turunan nabi mana lain sok we nyaahan we ka saha wae oge. Termasuk ka sato urang kudu gede ka nyaah. Riwayat-riwayat nyarioskeun jalma salamat gara-gara nulungan sato. Karena kehadean. Jadi sok sanajan pada melan hade eta alit gitunya. Orang ulah nganggap enteng. Naon sababna? Bisa jadi nu leutik eta anu tembusna ka Gusti mah. Nah, pagawean leutik mah sok poho, pagawean hade nu leutik mah. Beda jeung nu gararede. Ingat we. Tapi kan nu leutik kana sok. Beuting eta nu leutik eta tah anu bakal nyalametkeun urang di akhirat teh. Amal anu ditarima ngamatak ngadatangkeun rahmat Allah teh beuting eta teh. Nu leutik eta. Anu urang teu disangka-sangka. Mata kanu ngaran-ngaran pada malan hade rek leutikna rek gedena tetep urang kudu sami. Ulah nganggap enteng, nganggap sepele ulah. Nah, gitu. Komo pagawean batur megawe pagawean hade. Sedangkan pagawean eta teh enteng cek kurang sampai lah. Nah, anu kitu-kitu wae atau kemudian dianggapna sepele. Urang ulah. Karena pagawean hade mah rek dipegawe kurang, rek dipegawe ku batu, rek gede rek leutik tetep urang kudu ngautamakeun. Da urang teu apal. Nya bisa jadi salametna urang mungkin di akhirat teh ku pagawean nu leutik eta. Gitu. Antara nu pagawean anu gararade mah nu katingali sok karasa katempo inget we. Jadi teu ikhlas kitu teh. Komo barang mere gede teuing. Pas ayeuna tetep kudu dudu acan, hanas dibikeun cenah aing teh, disodakohkeun. Sugan rek aya deui duit teh. Eta. Ya haneueun. Tentu mah teh duit lapur. Nilai teh boga di harapan Allah. Jadi ulah nganggap enteng kana pagawean hade. Sok sanajan leutik eta pagawean. Rek dipegawe kurang atau dipegawe ku batu. Ulah nganggap teu pira. Wa fihi sareng dina hiji hadis an Umar. Di hadis ti Sayyidina Umar radhiya muga mikaridho sallallahu Gusti Allah anhu ka Sayyidina Umar. Marfu'an ana hadis marfu kullu sababin ari sakur-sakur sabab wa nasabin jeung nasab yang qati'u eta bakal kapegat iya sakur-sakur nasab yaumal kiamati dina poe kiamat ma khala sababi salianti sabab kaula wa nasabi sareng nasab kaula wa qulubani unsa sareng ari sakur-sakur anak lalaki ti anak awewe asobatuhum asobah bani unsa li abihim eta pikeun bapakna ma khala waladin ma saliyana khala waladin salian teh putra pamagat Fatimah ta Siti Fatimah pa ini maka sanyanya na anak abuhum sanyanya na kaula anak pa ini maka sanyanya na anak kaula abuhum tegasna kaula eta bapakna budak bapakna Siti Fatimah cak nah 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 oh.
wa asobatuhum sarang asobah nah waladin pati sumakola maka kare-kare nyarios kenadim rahimahu muga ngarahmatan selalu Gusti Allah ngarahmatan kaki nadim selalu Gusti Allah wa badahamdi sarasanggeusna muji kaula oh iya masih keneh mukadimahnya teh ingetnya masih keneh mukadimah keneh ya mukadimah kita panjang oge wa badahamdi sanggeus muji kaula paha kasoen maka kedahnya kedahnya ndak anjeun sahine dulur kaula mandumatan kana kitabna dom tufidu anu maedahkeun pinikai dina nerangkeun nikah qala jamaatun tos nyarios sepalina golongan min ahlil ilmi ti ahli ilmu hiari eta pada muji eta pasul hitab eta pasal khitab aladi anu dipapari ari anu tiatu dipaparinan kana iladi Daud alaihissalam sadaya Daud alaihissalam intaha terus beres di keterangan panjang banget ngopi deh Sep ngopi wah tulipa sarang diihtilafkeun fi awalima dina pangheula-heulana man jalma takalama anu nyarios ieu jalma biha kana badah kana badah muji badaha takalama biha kana sabadana muji wal asharu sarang ari anu leuwih masyhur annau sanyanyana anu maca kana muji Daud alaihissalam wa kana sallallahu alaihi wasallam sareng bukti nyana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu yastamiluha eta sok ngaku Kanjeng Nabi kana kalimat badah hamidah sabadana muji fil hutbihi dina pira-pira hutbahna wa ghairiha sarang dina saliyana hutbah jadi mana hutbah na pidato kan eta muji lamun dina hutbah patokanna hutbah muji terus syahadat terus sholawat lamun dina hutbah Jumat teu make syahadat tenan naon gitu teh mah ngan padahal ibarat hayang butuh daripada nilainya salit kurang abdol gitu syahadat Inna alhamdulillahirabbil alamin Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad tenan naon langsung kana dengan saya pakai syahadat wahia sareng ari kalimah wa ba'du kalimatun yu'atu biha kalimatun yu'ta biha eta kalimah anu sok didatangkeun kalawan ieu kalimah lil i'tiqali pikeun pindah min uslubi tina hiji jalan ila akhara kana jalan anu sajena wa takunu sareng aya kalimah ba'da ma'ama wa biduniha sarta lapad ama sareng henteu kalawan make lapad amma kamahuna seperti dina deh ae wa ba'da tegasna sanggeus ma taqaddama perkara anu ti heula ya perkara minal basmalati dina lapad bismillah walhamdulillahi sareng alhamdulillah wa sholati ala nabi sareng sholawat ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pahaka maka kedah nyandak anjen sohi sahabat ae pahud ya sahibi tegasna kedah nyandak anjen sahabat kaula
pasohi maka ari lapat sohi munada eta munada murajahamin murahamin ala isqatin halna tetep kana ngabuang harap nida wa qawlu jang cariyosana kina di manzumatun eta lafad manzumatun ae arzusatan tegesna kana naon eta nadomat tubidu anu maedahkeun ieu mandumat pinikahin dina masalah nikah aya pihukuki tegasna dina martelakeun dina pirang-pirang hakna jawzaini pirang-pirang hakna caroge sareng bojo wa ma ta'alaku sareng mertelakeun pirang-pirang cumantel nabi dalika kana hakna caroge sareng bojo min adabi dukhuli tina pirang-pirang adabna asup wal walimatin sareng walimah. Jadi enggak aya dia dina masalah rumah tangga usia-usia kita dia mau kadimah keneh ieu teh can naon atuh karek mau kadimah keneh. Jadi usia-usia kitab dia teh nyarioskeun masalah rumah tangga. Kumaha rumah tangga teh prak-prakanana hak salaki, hak pamajikan, kewajiban salaki, kewajiban pamajikan. Jadi kayak hafal kudu kumaha urang teh. Urang nu jadi salaki teh kudu kumaha nu sabenerna. Naon wae kewajiban salaki teh, naon wae hak salaki teh. Naon wae kewajiban pamajikan teh jeung naon wae hak pamajikan teh gitu. Kudu apa? Eta ilmu teh. Untuk masalah kiwin wae rumah tangga teh. Penting mah anakan bisa kitu dan nepi ka akhirat pertanggungjawaban. Eta kudu ilmu masa. Sedangkan jalma-jalma ayeuna barudak ayeuna dina raraga hayang kawin itu teh apal ilmuna teh. Kumaha rumah tangga? Apa? Lamun teh mah hiji jalma rek kawin ditanya weh antara hak jeung kewajiban sebagai suami kumaha? Sebagai istri kumaha? Entah apa? Ilmu rumah tanggana kita apa? Dan hayang kawin. Sedangkan bila mana miga weh hiji perkara tanpa ilmu nama tak cilaka. Ya. Komo bikin awewe. Dan nepi ka akhir zaman mah pan ayeuna aya kalana awewe yang sarua jeung salaki. Itu awewe teh yang sarua we jeung salaki. Pajarkeun teh kumaha dicontohna ku salaki. Nama ge diturutan atuh disalah mah salakina. Ai boga pamadegan mah awewe tah Siti Asyah geuninganan. Boga salaki ka Firaun suga nurutan Firaun dan henteu. Tetep we mandiri, tetep boga pamadegan. Matak aya istilah kumaha salakina teh eta mah ceuk nafsu. Wah, cenah pamajikan mah kumaha dibawana ku salaki. Ari kaayaan mah dibawa ka Ciranyang milu, ka Ciranyang dibawa ka Bandung milu ka Bandung. Tapi dibawa karena akhlak hade jeung gorengna ibadah jeung teuna. Tah eta mah ulah ditentukeun karena salaki. Tapi kudu naon? Kudu boga pendirian diri urang masalah ibadah mah beda deui. Gitu. Jadi titah ngaji ku salaki atuh hidang-hidang urang teh ngaji. Nah, salaki lagi teu nitah. Wah, salaki teh bener urang rek milu teh bener. Atuh teu boga pamadegan kan gitu. Nya teh bener diturutan. Leuwih ngaco ge. Nu tadina rek tadina ku Allah rek ditingkatkeun martabat pada boga salaki anu teu bener, aya ge nurutan jadi meureun mejer ya martabat. Gitu. Misal kayak babasaan pamajikan mah kumaha salaki. Gitu. Sok padahal pamajikan teh didikan teh lain kumaha salaki. Kumaha di imah baheula anak keur lengok. Pandidikna teh ku indung bapana meureunnan tah didikan indung bapana teh napel. Kayak awewe kawin jeung Asep awewe teh bedegong keneh meureun eta mah didikan baheula anak kitu. Entah kumaha salaki, da urang mah dididik ku salakina ge kieu. Nah emang dididik ku salaki teh salilana dan teu. Dengan hiji jeung salaki masa tutung kawin, sadeukeun memeh kawin dididik ku saha?
Kukolot teh inung bapak teh meureun didikan eta tah. Gitu. Jadi ya kita trek nyarioskeun masalah rumah tangga hak jeung kewajiban jadi salaki. Jeung anu cumantelna adab-adabanana adulu asup wal walimati jeung walimahanana nepi ka diterangkeun ke aya dina si kitab ieu ieun kawin teh kudu kumaha nikah teh hajat teh kitu nya walimatun nikah aya walimatun nikah walimatun safar walimatun hitat ieu disebut walimatul urus kudu kumaha ya gaya termasuk waktu teh kudu iraha nu alus lala jadi dukun utang itu model di budaya bangsa Quraisy baheula teu meunang ngawinkeun bulan Syawal suku bangsa Quraisy mah baheula gitu gelar Kangjeng Rasul dirobah keyakinan eta nepi ka ku Kangjeng Rasul dia dilanggar nikah Kangjeng Rasul ka Siti Khadijah dina bulan Syawal gitu berarti teu pangaruh atuh model di urang ayeuna teu meunang ngawinkeun dina bulan Safar alasanna naon teh apa deh padahal mah lamun sakira teh apa keur naon dipigawe teh apa wah derwe bulan Safar ada cenah teu meunang bulan Safar Sayyidina Ali nikah ka Siti Fatimah itu bulan Safar Kangjeng Rasul ngayakeun pertikahan bulan Safar urang ieu teu meunang nah sumberna di mana gitu ini mana cerita kamari dan Siti Prabu Siliwangi diislamkeun sedangkan cek Quran mah paksaan gitu. Jadi orang sumberna kudu sumber nu mana dingke aya prakana kumaha malam pertama teh pertingkahna kumaha aya dina si kitab itu masalah rumah tangga soalnya ayeuna urang lamun rek campur gaul jeung pamajikan kudu tangga sabaraha kudu malam naon anu supaya barokah aya itu janjinya summa nikah maka kare-kare sanyanyana itu nikah tak tarihi eta anyaran kana nikah tak tarihinya al angkamu ari pirang-pirang hukum al ahkamu ari pirang-pirang hukum syara al khamsatu anu 5 yakunu eta aya nikah wajiban eta wajib hukum dina masalah nikah aya nu disebut nikah wajib keur nu kumaha itu nikah wajib itu aya wadalika sareng ari itu nikah anu wajib pihakiman qadaro alaihi eta dina hakna jalma anu kawasa ieu jalma alaihi kana nikah kawasa kana nikah wa khopa sareng sieun ieu jalma ala zina kana zina bitarkihi kalawan ninggalkeun nikah wa yakuno sareng ayana nikah man mantu disunatkeun tah jalma anu kawa sebutkeun wajib kawin kudu wajib teh nya mesti lamun teu kawin dosa tah keur nu kumaha wajib kawin kudu kawin ngalaksanakeun kawin nyaeta keur nu mampu kana rumah tangga biaya boga itu ieu barija aya rasa sieun kana pagawean jina pagawean goreng lamun teu kawin teh sok bisi kumaha jajan we di jalan teu kawin teh tah maka keur nu kari teh mah wajib kawin oge gitu jadi hukumna wajib kawin ka jalma anu
mampu jeung sieun kana jina. Wajib tak kawin. Wa yakunu sareng aya nikah manduban eta sunat. Kumaha sunat? Wa dzalika sareng ari nikah sunat pihakin dina hakna man rojalasna salah. Man rojana salah. Anu ngaranna jalma man san jalma rojalana salah anu ngabogaan aya kaboga yang boga turunan gitu nya. Itu sunat itu. Walam yakhob sareng tesien jalma aljina kana jina bitargihi kalawan ninggalkeun nikah lamun teu kawin da urang mah moal jina itu. Eta mah sunat eta mah. Moal gawe goreng teu kawin ge urang mah eta mah kawin teh sunat. Ngan lamun dina teh duh lamun teu kawin pasti ngeureyan awe pasti zina pasti sare lompat ka oyo lompat itu yo. Ai oyo teh naon atuh eta pembahasan teh? Hah? Kuya. Hah? Bicara kuya. Kuya. Oyo? Oyo naon? Oyo mah penginapan. Oh. Eta baru dah ngobrol bawa oyo aja naon oyo aja. Penginapan, hotel. Ya hotel. Lamun rasa sieun kana zina mampu kawin maka wajib kawinna ngan lamun da urang mah dina teu kawinna ge moal bumi gawe nu kitu eta mah sunat. Hayang boga turunan ngan lamun taman teu kawin meureurah kuat kitu teh moal nepi ka lompat ka oyo. Tah eta mah sunat. Wa dalika jeung ari nikah sunat pihaki entos tanya. Rogiban meka resep jalma pihi kana eta nikah amla tawan teh. Rek resep rek henteu kana nikah itu. Sunat eta mah. Sabab hasratna katahan. Walau qata'ahu walau qata'ahu jeung sanajan megatkeunana nikah an ibadat ka jalma ni. Walau qata'ahu jeung sanajan megatkeunana nikah ka eta jalma an ibadati tina ibadah. Wajibatin anu salilana wajib. Wa yakunu sareng aya nikah makruh eta makruh. Aya nu wajib kawin teh aya nu sunat. Kumaha nu sunat? Hayang boga turunan dina henteu kawin lagi ada orang mah bisa ngaraksa moal terjadi jina eta mah sunat. Yang lamun damanya ayeuna orang kawin ngarap-ngarap jalma boga turunan sareng henteu sieun jina itu hukumna sunat gitu mekar resep kana pihak tawan teh. Walau kata jeung sanajan megatkeun nikah moal kawin tina ye an ibadatin tina ibadah goyari anu salilana wajib wayakunu jeung makruh. Tarik salian ti bisa sunat aya oge bisa makruh. Tadi wajib itu sunat dan makruh. Anu makruh kumaha? Makruh kawinna oge. Eta mana anu megatkeun ka zaman dina ibadah nikah. Eta megatkeun yang teu hayang kawinna ge. Itu. Wa dzalika sareng ari nikah anu makruh pihakin eta dina hakna jalma. Pihakin man dina hakna jalma la rogbata anu teu mikaresep lau ka eta jalma piha dina nikah. Wala yarju naslan sareng teu mikayang jalma kan
turunan orang berat. Nah yang turun yang teresep kawin eta makruh gitu. Makruh. Kadang-kadang aya kan jalma kalau boga dulur gagal rumah tanggana, boga babaturan gagal dina rumah tangga. Apa mau awewe boga babaturan awe gagal rumah tangga berejeun ka RT kadang-kadang terpengaruh main hayang kawin geuning kitu batur ge. Kitu nya. Boga salah kitu gitu. Gitu. Kitanya makruh kan. Berarti malah dipaksa. Walayarju naslan sarang temi kahayang jalma kana turunan hayang boga turunnya wayatonghu sarang megatkeun ya nikaan ibadat tina ibadah wairihi wajibatin anu lisana saliyana anu wajib wayakunu sarang aya nikah teh mubahan eta nikah mubah wadalika sareng ari nikah anu wenang anu mubah piaki eta dina hakna jalma lam yahuffil zina anu teu mikasieun kana zina wala yarju jeung teu ngarap-ngarap jalma taslan kana turunan kesieun kejuna moal urang mah jeung teu hayang boga turunan eta mubah menang walam yaqata'u sarang henteu megatkeun jalma kana ibadah ngeureuyeuh aya di antara nu teu nikah salat no itu ieu parupalah jalmanya ghairil wajibatan selain teu wajib aya kuno sareng aya nikah mahroman eta nikah haram kumaha cenah kawin nu haram wadalika sareng ari nikah anu haram pihakiman dina hakna jalma yaduru anu ngamadorotkeun jal biro ya biro atin kaeta awewe badal wati dina sabaraha ngawati napakotan tina nganapakohkeunana aw kasba atawa kasabna muharramin anu diharamkeun walau lirogibin sareng sanajan jalma anu mikah resep lam yasa anu tasien jalma anatan kana zina tah nikah nu haram anu sagala teu boga duit teu boga ieu teu boga kayak ngamadorotkeun ka awewe teh gitu ai pan ai kawin teh meureunna kudu make duit dina kawinna engke kaditu nage kudu dibiayaan aya tanggung jawab biaya gitu tong boro keur ngabiayaan anak batur sorangan ge hese nah anu kitu malah menang kawin oge sebagian keterangan aya teu meunang ngawin awewe lamun urang cita-citana ngamaksudna kana harta babana beunghar budak awe hiji-hijina orang dikawin ku orang sugane boga warisan ih maot teh pangheulaan di lain bapana heula eta inu heula mah ka manehna maot atuh tuh warisan tanya ada haram ngawin awewe karena harta kemana gitu. Waalaikumsalam. Aya awewe geulis, si awewe teh nya nyihindun. Gawe di pabrik. Ting pabrik mana? Ting puyen, ting terisik. Gawe di pabrik deh. Nya gawe nanya di imah na manehna boga harta, sok usaha selain gawe ada sok ngirit-ngiritkan gitu jadi boga hasil. Beunghar eta we teh. Nah urang teh hayang teh naon meurari kana beunghar jeung awe nu berusaha mun urang teh moal capeting usaha dan saya itu teu meunang karena eta mah teu meunang. Jadi lamun haram kawin hiji jalma lamun teu boga gawe atawa lamun nu ditinggalina harta. Ulah
menang haram. Wahada taksimu sareng ari ieu bagian hukum nikah yajri misluhul film mar'ati eta berjalan misluhu bangsanana nikah firmati di awewe wajada sareng nambahan Ibnu Arafah wajahan kana sawajah akhara bil wujubi anu sajana bil wujudi dina wajibna nikah ya payah alaiha kana eta istri wa sareng ari wajah nasejena ajzuha eta naon apesna ieu awewe anu kutiha tina kadaharan eta istri wa adamu satiruha satria sareng tenutupan ya awewe bi ghairi kana liyana nikah wa ila jeung kaeta wa ila hadhil aqsami jeung kana pirang-pirang bagian hukum nikah alhamsati anu 5 asharol alamatu terus ngaisaran sase alamah al-hadri Syekh Alama al-Khadari rahimah muga karomat sa'allahu Gusti Allah bikaulihi kalawan cariyosan Syekh Alama al-Khadri wa wajibun sareng eta nikah wajib nikah ala ladzi yasha zina kajalma anu mikasieun jalma kana zina sieun migawe zina urang lamun teu kawin teh bakal acas-acos kitu ka dieu tah eta mah wajib kawin saya hukumna ge eta wajib kawin tajuzu hari kawin hari nikah bikuli halin dina tiap tingkah amkana anu imkan ya jalma wajida fin nisa'i wallahu a'lam.